itu tinggal di sawah jeung kebun abah urang. Bener, geus nyaho tuh nu belah ditu sawah jeung kebun abah urang. Apa maneh melak naon teh? Abah urang mah melak jagung amis jeung pare. Jagung lagi lumayan geunah. Abah urang mah melak pare jeung cau. Cau nage geus panen, rasana amis pisan. Abah maneh melak naon san? Geus panen kan? Abah urang geus panen tapi gagal. Piraku melak pare parayit kabeh ku awan nu amis kumaha carana? Pare mah memang pahit. Aduh. War, dan kurang marane teh. Loba reungit diganggu wae. Heeh, suara teh nging-nging. Kaganggu kena ceuli wae. Heeh nya kunaon nya suarana nging kos kitu. Soalna reungit nyedot getih. Kiraku gara-gara nyedot getih. Atuh heeh, lamun nyedot bensin suarana rum ngeng-ngeng. Aduh. Dulu. Ada ulang polong ngopi saya sih. Jadi benar. Dulu. Abah urang mah melak pare. Dulu. Ayo buru. Dulu. Jiji, dua. Si Asil, awas Sil. Kira-kira. Dulu. Abah urang geus panen, tapi palaid. Pan waduh ya. Pan. Abah urang geus panen. Dibalik jalan. Kalem. Kira. Dulu. Abah urang oge geus panen, tapi ning palaid kabeh. Dulu. Abah urang geus panen, tapi gagal. Kumaha? Poe ditar. Piraku. Dulu. Kumaha? Mancing. Dulu. Abah urang oge geus panen, tapi gagal. Kumaha sih eta? Piraku. Ulang. Mana sih? Dulu. Abah urang geus panen, tapi gagal. Kumaha? Abah urang geus panen, tapi gagal. Piraku malah pare-parayut kabeh. Awan nu abis kumaha carana? Ada dulu.